Yang mah cari tanah kieu pan nanti keur ngadahar basonya. Tah kamu nu eta ieu aku, kamu pan geus loban eta na dahar ke heula atuh urang gayem wae. Kumaha atuh apaan? Heuh pan itu bener ngajeun konten. Tah, Terus ieu mah nu kamu nya. Ieu nu aku kete kamu teh ngawangkong. Yang cek kamu teh. Hayang kamu mau enggak basonya gitu. Sok. Yang kamu mau enggak baksonya? Enggak mau ah cek aku teh. Oh, gitu ah. Enggak mau mah. Ih, tengah kali dahar kita tuh udah orang dihayang. Maksudnya pura-pura we hungkul. Tinggal kuat basona tinggal hiji. Bapak konten mah kudu real nyata, berarti mana nanti kadekan di dahar langsung. Tong waka maksudnya api-api arek di dahar gitu. Aib aku teh hayang. Nyentoan. Ya kebagian hiji kumaha ci. Hanya can ngahuap-huap acan. Jadi kamu cina biar gening beakeun. Moal. Eta lada di hayang oge dah. Aing pinaku kebagian hiji itu. Nangis kabeh tah. Aing mau ngadar baso.